Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa petepang deui naraskeun jejer carios nyaeta si Bundung Jogo Tutugan anu diguar ku Mang Ode. Aku nu teu can subscribe-na mangga di subscribe heula supados kalajengan ieu dongeng langkung semangat deui. Terus pada yang kolong berikan awas terus mangga orang kawitan derah raya prung nya sakedah patuh ceuk gitar sia bari nyurungkeun ician sangkir seng solongkrong ka hareupeun Andi geus kitu mah ngajengjing poci ka jero imah teu lila geus ngarongheap deui gek diuk dina jojodong gigireun Andi bari ngadeangkeun dua dampal leungeunna. Kang Andi, di basa eta teh Kang Andi terasa kace bancar, sumuhun, kunaon gitu. Manawi teh terasa angkat-angkatan kanu tebih. Maksudna nyitar sia teh hayang nanyakeun nah geus panggih jeung si Jakalara atawa acan tapi lantaran manehna nyahoeun kana kejadian anu karanapan ku Andi manehna jadi teu wani pok nanyakeun henteu itar bororah Kang Andi teh ngadadak kriuk beungeut Andi robah daek teh daek jadi ras inget kana kaayaan dirina jep poe nyitar sia teh teu wani nuluykeun naon anu aya dina hatena ku ningali pamulu Andi anu ngadadak robah manehna jadi ngarasa salah. Sagala nu aya dina hatena ukur bisa diebrehkeun ku beusna Cipanon. Har itar, kunaon geuning beut nangis Andi. Sok sanajan nya oge kaayaan hatena keur ngarakacak lilimpudan ku kasedih. Tapi ningali pubuden nyitar sia model kitu mah jadi ngarasa teu tega. Komo deui lamun ningali kana beuteung nyitar sia anu geus mimiti katingali meleuneu ngeberehkeun nu dikandungna ngadadak hatena ngaheap deui amarah si Jakalara kanyeri hatena ngadadak teu karasa kalini ku amarah anu ngagendur jero dada anu terus manehna ngadon ngajenggutan buk aliras kana kejadian di imahna Haji Sobana. Euis mah lain milik aing tapi itar anu geus diruksak ku Jaka memang ti heula manehna ngharepkeun katineung ti aing tapi kepan ayeuna mah manehna teu ngaharepkeun si Jakalara supaya jabang bayi puguh bapana tapi si Jakala geuningan kalakah kitu pok-pokana manehna nepakeun ka aing miceun lurujit nembleuhkeun ka aing. Untung harita Pak Haji teu neungeutkeun kana caritana Jaka teu nanaon peta anjeun kitu oge ku kuring marek dibantah demi budak keur kandungna ngan bae Jaka hal ieu teh tangtu kudu ditebus ku nyawa Andika. Andi ti kakarakat huntuna pereup katuna dibuleud-buleudkeun nepi ka nyitar sia ngeser diukna bari lain deui ngarasa luasna. Andi ngareret ku reret pinuh amarah anu teu bisa dibudalkeun tapi sorot panona anu boringas teh ngadadak pareum koceos ku sorot matana nyitar sia anu juuh ku Cipanon. Itar sayak tos nama si Jaka teh kantos penak ku Kang Andi. Kapenak Kang Andi di mana teras kumaha cariosana teh nyitar sia leubet ku pananya ku kitu nama hayang geura nyaho bule hideungna di Cipancar waktos manehna bade ngalakukeun kajahatan di bumi na Pak Haji ceuk Andi bari satuluy nama drak-drak we nyaritakeun naon-naon anu geus kajadian hanjakal manehna kabur sareng Kang Andi teh emut kana cariosan itar yen si Jaka teh ulah dugi ka di tanasa ayeuna kabur duka ka mana
teu aya bagjana geuning utun inji. Nyitar sia nyaritana bari tungkul sarta ngusapan beuteungna. Sawios teu kedah alit manah itar. Inji ngatau pagetok ku Andi baris disungsi. Andi ngeberekeun maksudna. Ngamung kani kamana we SMA dicandak jungkiringna nya kapaksa sirahna unggul ge teu nanaon atuh geuning badai dibinasa Kang Andi teu nanaon itar margi dibantun hirup-hirup oge cantang tulekeun margi kitu anu atos-atos oge ulah atuh Kang Andi mungkin sing hawatos ka jawang bayi itar sia pinuh ku nada pamenta untung teh manehna teu pati nitenan kana ucapan Andi nu pangakhirna sing hawatos ka jabang bayi eta nepi ka itar coba sebatkeun anu saha anu priyogi ku si Jaka teh jabang bayi Kang Andi utun inji anu priyogi bapana kanggo itar mah teu aya kepentingan sakedik oge upami kitu mah teu kedah gugontuhon teuing ka manehna atuh kumaha maksud Kang Andi sumuhun teu kedah gugontuhon si Jaka teh kedah kebantu nirup-hirup malah banusana oge teu kedah dibantun ka dieu teu kahartos Kang Andi kumaha dimaksud teh oleh teu kahartos si Jaka teh kedah dibinasa kanggo nebus lampah binatangna kadal jabang bayi teu aya bapana aya anu sanggem jadi bapana demi katineng nu janten biangna kumaha Kang Andi asa tamih teu ngartos nyitar sia ngadadak balilu padahal hatena mah geus surti kanu dipimaksud ngan tacan bisa dikira-kira nah saja mana anu dimaksud ku Andi teh manehna sama sekali teu boga sangkaan ka Andi anu sasarana sasaatna keur meunang katunggara anu ngagalis badagna teu beda jeung dirina pada ngaraonapan peupeus hate teu baliwat itar si Jaka teh kedah dibinasa margi dosana teh tos salaput sirah atau bilisieun katarosan saha anu jadi bapana si Utun aya anu kersa jadi bapana kajaba upami itar nyalira teu priyogi ku si Jaka tangtos anu siap jadi bapana bakal mundur nah saha jamina Kang Andi itar anu siap jadi bapana si Utun Kang Andi teu warat itar mah kedah nampina kenapa ngasih sasat ita teh tos hina tos janten runtah Kang Andi mah masih suci sanes itar mah sanes runtah tapi kembang anu dipetik secara paksa ku si Jaka tapi tetep we itar mah tos janten kalakai tos daya sarina tos daya maduna nu jelas mah tos garing sapertos kalakai tawarat isin temenan upami itar nampina kana katresna hate Kang Andi margi teh ngandung hartos oge yen Kang Andi teh ngorbankeun manah ku anjeun teu itar tetep kanggo Kang Andi mah mangrupa kembang anu kedah didama-dama lahiriahna memang tos layu namun salangsengna maduning rasa bau itar gerak tampi Andi geus pudeut tekadna daripada nungguan anu can karuhan sanajan can puguh hal ieu pikeun manehna jadi ngajadikeun ubar tapi pikeun itar sia mah ieu teh ubar anu kacida mujarab upama mun diingetkeun kumaha rasa katineung nyitar sia ka manehna pangorbanan Andi teh teu mubazir manehna geus bisa hasil nyalametkeun jiwana nyitar sia oge nyalametkeun jabang bayi anu masih dikandung
ucapan Andi anu kaluar tina hate nu bersih. Tuwudu matak jadi nyeredet kana hate Nyi Tarsiah, tapi kacida beratna lamun manehna kudu narima Andi lantaran hal ieu teh hiji pangorbanan anu kacida hebatna pikeun Andi. Tapi kabeh teu bisa dikedakeun lantaran ari jejeroan mah rasa katineng Nyi Tarsiah ka Andi teh moal bisa luntur kaibunan laas kahujanan marangan lenghapna napas salawasna. Gabrug wae Nyi Tarsiah nyuuhkeun sirahna kana dada Andi bari saterusan sumberku hujan cimata. Ki Jantra anu geus lila ngintip bari ngadedengekeun mireung adegan nu ngawangun satur anu kadengena matak ngalakacak kana hate sajongjongan mah maranehna. Ukul ngajarentul bari ngembang cimata sarta ngamuga-muga Nyi Tarsiah bisa ngajodoh jeung Andi anu salian luhur wawasen sarta ngabogaan budi pekerti anu hade ciciren lalaki lanit lalanang jagat luar jerona. Pamadegan Nyi Tarsiah keukeuh teu beunang diuget-uget, manehna teu gancang gas narima kana pamaksudan Andi sanajan kaayaan kitu. Estu toja iyah pisan jeung kaayaan hate nu sabenerna. Boh ka inung bapana boh ka Andi. Kumanehna dieceskeun dijentrekkeun kitu nu jadi alasana manehna teu weras narima hate Andi anu memang suci bersih anu dianggap ku Nyi Tarsiah mah eta teh pengorbanan anu sakitu beratna. Kadua manehna hayang ngadenge ku ceulina sorangan kumaha sikap si Jakalara anu memang kasida diharapkeun pikeun nuluykeun hancak ngawangun rumah tangga. Lain peda ku rasa katresna sabab sabenerna mah ulah-ulah ningali jungkiring ngadenge ngaran disebut oge geus embung ngadenge ngan ieu mah manehna hayang ngadagoan Jakalara samata-mata demi anakna anu masih di jero kandungan. Cohagna mah manehna mung megatkeun tali gaib antara anak jeung menjadi bapa. Kajaba lamun nyata-nyata Jakalara ngepeskeun tanggung jawab geus moal dipalire deui naon-naon anu geus dipigawe ku manehna eta mah sejen. Dumasar kana pamadegan Nyi Tarsiah kitu Andi jeung Ki Jantra teu kungsi popean deui bring bae ninggalkeun lemur hujung tekana geus buleud rek neangan si Jakalara nepi ka panggihna. Moal balik lamun tacan ka jingjing, moal mulang lamun tacan ka bawah. Ti lemur hujung teh kebat ka pasir ayakan banglas ka tambak paya ngan teu asup lemur tapi malibir mapai sisi anu saterusna menggok patuhu nu maksudna rek mentas jalan gede anu saterusna negara ka rek ka Gajah Ngamung. Lamun harita nyimpang heula ka Aki Surdi tangtu bakal panggih jeung Pamardaka anu geus ngadua kali datang ngahaja ngalongokan nu jadi lanceuk bari sambilan sesuganan papanggih jeung Andi ngan terus kasih pancar lantaran lalampahan ti Tanggulun ka Panenjoan teh kacida ripuhna. Yo oge pedah we maksakeun awak tingku ngarasa melang kanu jadi lanceuk anu geus sakitu kolotna. Balik deui urang nyaritakeun Andi jeung Ki Jantra anu harita geus aya di Gajah Ngamung kasampak. Imah Barawi geus kosong nurutkeun katerangan ti Panurpai tetanggana. Cenah geus sababaraha poe Barawi katut si Jakalara ninggalkeun tempatna teuing ka mana. Rahas inget kana carita Sukri yen cenah si Jakalara teh sok mondok moek di Imah Ardasim. Sanggeus pamitan ka Aki Nurpai, Andi jeung Ki Jantra arinit deui dibarengan ku si Ruyuk anu teu weleh kakalayangan di luhur tapi di Cisaat oge eueuh deui. Saterusna mah baralik deui ka Panenjoan rek ngararab heula di Ki Surdi. Kabeneran harita mah bisa tepung jeung Pamardaka. Dina obrolan Pamardaka beut nyabit-nyabit teh jakan neangan teh nduges kanyahoan yen ngaranna teh Wijana anak Gumilar urang Cipancar. Nah geus kapanggih atawa acan.
sawios eta mah Ki ayeuna mah nu utama abdi teh hoyong newak si Jaka katut si Bahrowi kantos bentrok di Cipancar mung maranehna teh tiasa kabur darak we andi nyaritakeun kejadian waktu Ki Jaka lara jeung nyieun kakacauan di Cipancar. Malikan deui nu baheula meureun nya. Puguh boga tanggalan si Bahrowi teh ayeuna mah nya. Sumuhun Aki upami teu kabujeng masigana mah harita harta benda Pak Haji teh tos koredas meureun. Ari ayeuna diteangan ka mana wae si Jaka teh. Mung lugi ka Gajah Ngamung we Ki eta oge bari teu aya di hareupina mah nuju barang siar panginten. Nya puguhan hese oge di dieureunnan ari geus ngabaju dina kajahatan mah. Ngan sigana ayeuna mah maranehna usahana teh di tempat nu jauh. Sabab can aya kabejakeun deui. Sabot kitu jol-jol semah anu narpungan andi si Bopeng Gijatma patut si Kemen. Atuh tekung silila di Imah Ki Surdi jadi rame. Katamuan isukna isuk-isuk keneh andi jeung Ki Janta geus arinit maksudna rek ngajugjug ka batu gede rek nepungan Sukri. Anu cek keterangan Sukri teh keur ka sawah lantaran geus kapalang maranehna teu balik deui ka paninjauan. Tapi ngadon terus narobos jalana anu berasna ka alun-alun leles. Sajeroning lempang teh duanana abaratem siga nu geus beak picaritaeun. Atuh si Ruyuk kiberna teh teu daek jauh deui sakapeung euteup dina dahan ngadaguan. Lain deui kagetna Andi lantaran si Ruyuk ujug-ujug ngagelik bari terus nyirorot ka palebah jalan tarowosan anu nyambung ka jalan jajahan anu berasna ka Cigasti. Sakitu digeroan kus sesuai teh tetep hibar ka palebah dinya. Aya naon nya boha-boha. Andi teu kebat nyaritana tapi ku Ki Janta mah geus bisa dikira-kira omongan Andi teh ulah-ulah aya bahaya anu keur ngintip-ngintip di bongohna. Mohonnya aya naon. Cobi ku Bapak urang parios. Ceuk Ki Janta bari ngajreng we muru ke pengkolan jalan tarobosan terus nguliwet kana sala-sala tetangkalan sakedeung oge geus teu katempo. Sedengkeun Andi mah terus lempang bari panonna cingceung bisi aya nu ngabongohan hatena mah geus tagoe nyangka ka si Jaka jeung Bahrowi. Sabab si Ruyuk teh marah tara pernah kapangalingan lamun kitu petana teh pasti aya nanaon kahareupeunana. Ki Jandra anu lempang nanti heula terus ngagedik tempo-tempo tangga ningali si Ruyuk sabot kitu di beh hareup kadenginya aya sora nu kuprak-kupruk teu beda lamun si Ruyuk keur narajang. Ku kituna gentak Ki Jandra ngablesat muru ka arah datangna sora. Ali breh teh bener-bener we si Ruyuk keur narajang dua jajaka suat siet estu kacida cepetna Ki Janta. Kacida kagetna lantaran tetela anu saurang mah teh alian ti Wijana. Harita keur dibarengan ku Widarma minantuna Pasuta. Jelas nama salatina Nyi Umi adina karena anu harita arinit ka Cigasti. Ret pijana ka Ki Janta mun teu heula mah waktu tepung di panyenyoan teu pati sidik tapi ayeuna mah Wijana apa lamun Ki Janta teh salah saurang anak buahna si Jaka anu harita pernah ngayakeun riributan di Tanjung Pura. Podaran heula heulang na edan teh Darma keun mangkluk mah urang sanghareupan bari ngolebat ka hareupeun Ki Janta. Iya bajingan anu pernah ngeributkeun di Tanjung Pura teh nya. Cingan mana batur-batur silaing mana? Ceuk Wijana bari nyabetkeun ruyung kawungna rek di ngahanca beuheung.
ulah-ulah Andika oge anu ngajorag kanang kapaitnya. Cek Wijana bari ngarobah alah gerakan luyung kawungna lantaran panarajang nu tadi poos dumeh Ki Jantra rikat ngagilek nyinggahan. Si Jakaraya si Jakalara bae raya nu boga dosana mah lain kaula. Cek Ki Jantra bari getak malik nyerong hiu pedogna anu memang geus dilugas disabetkeun pikeun mapaguruyung kawung. Terang sorana ngepelen terang bubuhan luyung naon atuh teu asna oge teu beda ti beusi si Jakalara. Haha, teu jauh tina sangkaan Andika tangtu pakacarnanya. Mana ayeuna si Jakalara? Hayo teng-tengkeun kabeh. Cek Wijana bari ngulawitkeun luyungna anu saterusna rek notogangeun Ki Jantra anu memang geus ngarasa saber sakilak cingkrak bari nyabetkeun bedogna rek nyasar iga burung terang luyung kawung geus bisa nandingan di bedog lawana. Lamun bedog Ki Jantra mah terus nyuruntul ka handap luyung kawung Wijana mah ngubang di luhur rek ngababad sirahna anu badana keur doyong. Nu teu morat maka Ki Jantra ukur bisa peureum lantaran gerakan Wijana kasida cepetna geus daya deui pikeun ngejat nyalametkeun diri. Rasakeun barea. Cek Wijana ngagorowok marangan luyung kawung anu ukur sabak-bekeun hiu corela pluk terang hiji sora anu teu kira-kira matak ngagetkeunana sedengkeun Ki Jantra mah ngudupung dina taneuh. Mitra, lamun Ki Jantra teu ditejeh wandi ulah-ulah sirahna teh geus jadi sasaran si luyung kawung. Harita teh waktu Ki Jantra keur aya dina bahaya Andi geus ngarongeap kadinya sarta teu antah parah deui langsung nyabetkeun siku-sikuna dipake mapaguruyung kawung. Wijana dibarengan ku nejehna suku kana awak Ki Jantra. Wijana lain deui kagetna ningali si ruyuk anu seolah-olah keur diangon ku Ki Jantra. Oge kasida kagetna kali-kali ayeuna melunyung Andi anu datang-datang nulungan Ki Jantra. Kapan cenah? Cek beja teh Andi musuhna si Jakalara tapi nah ayeuna babarangan jeung anak buahna tur ngabelaan pisan. Mungkur Pak, sawios urang payunan ku abdi, cek Andi ka Ki Jantra anu harita geus muniang gudang. Teu sangka jago tutugan teh anu kawentar gawe tutulung teh euy. Buktina mah cuet kanu hideung ponteng kanu koneng. Madon ngabela ka jalma jahat. Cek Wijana bari mencareng ka Andi. Cek saha kaula ngabela jalma jahat. Andi kasilo mah Wijana. Andi api-api nu balilu padahal mah geus ngarti pantas Wijana duduk kitu. Keur mah geus ngadenge pangakuan Ki Jantra sorangan katurupan cenah. Cek ketarangan orang teh nyungpura ye nu nguburak bari komplotan si Jaka teh nya Wijana jeung pamajid. Andi ka anu silo mah Andi manusia ye geus nyata anak buahna si Jakalara anu geus nyian lurusuh di Tanjung Pura oge anu geus ngejorag kanang kapait rek ngalapatina aki kula sarta anu geus nyebut-nyebut si Buntung jawa tutugan. Malahan mah pihak kaula bentrok jeung Andika. Coba ayeuna tanya ku Andika. Nah caritan kula teh nganakon-akon sok tanya-tanya. Cek Wijana bari ngagiler ka Ki Jantra nu geus ngaloyong ka sisi. Ali si ruyuk sanggeus ningali Andi datang mah trep deui ngayakeun teu deui nanyakeun panaraja ngagleber bae kana dahan. Lantaran kumanehna can katempo Andi ngayakeun naon-naon. Atuh Widarma manehna nangtung gigireun Wijana bari sakapeung panonna ngareretan ka si ruyuk anu tetep sorot matana ngenung amarah. Memang ayeuna aya benerna caritaan Andika teh Wijana. Tapi eta kejadian ka tukang. Ayeuna lain deui Ki Jantra geus teu bisa disebut jalma jahat. Ku kituna kula moal mikeun lamun Andika rek aya karep nu teu hade ka anjeunna. Omongan Andi ngebrekeun pamadegana teu bisa diganggu gugat teuing. Lamun kitu mah
Andika teh sarua ngabela si Jakanya. Silo Andika Wijana, saperkara si Jaka memang antara Andika jeung kula sejalan. Komo Andika ayeuna geus ngabejakeun jeung si Jaka teh mitnahkeun kaula. Jelas Wijana, tapi na Andika bebela ka ieu jalma eta urusan kaula. Andika teu perlu nyaho. Ayeuna mah leuwih hade urang lumaku sewang-sewangan. Tepung deui mangke di mana tepung deui jeung si Jaka. Pamirsa, Andi memang teh niat patlak jeung Wijana. Lantaran geus kanyahoan yen ieu Jajaka teh teu pantes dianggap musuh kadar ti heula pernah patelak. Eta mah akibat tina salah sangka. Hade ari kitu mah ngan kadiekeun heula eta jalma lantaran kula butuh ku manehna. Mitra Wijana memang butuh ku Kidansa pikeun ngorek keterangan naon sababna si Jakara aya niat ngalapati Pak Asmita. Tapi pas rek ngomong kabujeng waktosna sae pamiarsa. Waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng Sunda si buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.